kunaon ieu masjid teh sehingga bisa nyalametkeun umat ku ngabangun masjid BG Gusti Allah bakal nyieun istana lantaran ku ayana masjid teu bocor jelema ibadah tenang dengan menemukan ketenangan nu ngabanguna bakal diganjar leuwih tibatan anu ngalaksanakeun salat. Ji ketika panas Masya Allah aya kentengan cecak-cecak kentengan aing moal bisa tentrem ibadah kulantaran tentrem na ibadah aing teh ieu teh kenteng nang saha ieu ngabangun nu ngabanguna bakalna leuwih tibatan anu salat. Ya Allah ya Rabbi, bayangkeun batur bisa salat dengan tentrem na ngabangun saha, batur bisa maca Quran dengan tentrem na ngabangun saha, batur bisa itikaf dengan tentrem na ngabangun saha.